awak kurang dianggo ibadah dianggo maca Quran eta teh sejak syukur ka Gusti Allah. Tah salat teh eta teh syukuran. Buktosna naon? Nalika Kangjeng Rasul ditaros ku Siti Aisyah jungjunan panjungjunan teh su Gusti Allah teh tos dijamin ahli surga. Jungjunan pan ku Gusti Allah teh salira teh tos dihapunten dosana ku Gusti Allah teh. Nah bet getol-getol teuing ibadah teh eta tepikeun ka sampean tepikeun ka bareu kitu nya. Ku getolna Kangjeng Rasul ibadah ka Gusti Allah, salatna Kangjeng Rasul. Cing kinten-kinten ibu, upami ibu dijamin surga rek eureun ibadah rek terus ibadah. Rek eureun urang mah nya rek ibadah bae. Mun teh mun urang geus dijamin surga, ibu dijamin ahli surga, dadi ayeuna keneh urang mah eureun ibadah. Kangjeng Rasul mah dijamin surga teh lain eureun ibadah teh getol. Kumaha sur Kangjeng Rasul Aisyah na teh hayang salira ninggal abdi kami teh jadi ahli syukur, hamba Allah ahli syukur. Oh berarti ibadah teh eta teh syukuran ka Gusti. Lamun urang nikmat Allah ku urang ti Allah, nikmat iman disyukuran. Aya nu urang syukuran tos salat duha nembe salat isya, alhamdulillah Gusti tiasa ngalaksanakeun salat isya. Aya nu nyebutkeun alhamdulillah nembe. Urang tos ngaos beres ngaos alhamdulillah tos tiasa ngaos. Ngaos teh pamasean ti Gusti Allah. Tadi urang ngalaksanakeun saum kamari Senin Kemis tos beres saum Senin Kemis urang teh alhamdulillah Gusti abdi dipasihan hidayah tiasa ngalaksanakeun saum Senin Kemis. Da jarang urang dina taat padahal eta teh hidayah teh pambahasan ti Gusti Allah nikmat. Bahkan dina salbul iman teh diantawisna antiasa ngaleungitkeun iman teh nyata tarkus syukri ala nikmatil iman. Ninggalkeun syukur tina nikmatna iman. Lamun urang tos tiasa salat duha, urang tos tiasa maca Quran, urang tos tiasa saum enggal. Alhamdulillah. Bilih dicabut ku Gusti Allah da eta teh pamasian ti Gusti Allah. Jadi urang mah lamun syukuran teh kanu material we hungkul. Urang mah syukuran teh lamun gaduh artos, alhamdulillah Gusti gaduh artos. Gitu nya. Lamun gaduh mobil, alhamdulillah ondang tatangga. Tatangga abdi je gaduh mobil diondang urang syukuran. Nu materi hungkul. Gaduh bumi ondang tatangga, abdi gaduh bumi alhamdulillah mudah-mudahan berkah. Jadi syukuran urang mah nu materi hungkul, henteu lepat eta oge. Ngan tara syukuran di mana urang gaduhan nikmat iman sareng Islam. Eta nikmat teh kedah disyukuran bilih dicabut kapungkur aya carioskeun